Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang sareng sim kuring, oge reng-rengan ti kelompok 8 kelas 7C, Prodi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Dina ieu video, urang sami-sami diajar ngadamel website pengajaran bahasa Sunda, khususna materi aksara Sunda pikeun SMA, SMK, MA, MAK kelas 10 ngagunakeun Google Site. Carana, urang buka heula Google Drive. Sanggeus kabuka, klik icon plus atau new. Tuluy klik lainnya, klik Google Site. Tah sanggeus Google Site na kabuka, katiten yen tampilanana bakal saperti kieu. Nu bakal jadi tampilan utama atau tampilan mimiti websitena. Tuluy ngaran judulna dirobah, luyu jeung materi pokok nu baris dipedar. Misalna aksara Sunda. Background ge bisa dirubah ku cara ngaklik ubah gambar. Tuluy klik gambarna. Tah bisa ku cara milih gambar nu geus disadiakeun dina Google Site atawa gambar nu geus disiapkeun saacana ku urang dina Google Drive. Bisa oge neang gambar liana ku cara ngaklik telusuri. Urang ge bisa nambahkeun logo sakola saperti nu aya dina video. Tuluy disisieun logo, dieusian ku ngaran websitena. Misalna, Pengajaran Bahasa Sunda kelas 10. Tah sanggeus kitu, urang ge diperdih nangtukeun judul unggal kaca anu bakal digunakeun dina website. Saperti misalna teh home atawa tampilan utama, absen, materi ajar, jeung latihan soal. Carana, klik tambah, tuluy abuskeun judul kacana. Klik selesai, kitu oge satuluyna nepi ka bagean anu pangakhirna nyaeta kaca latihan soal. Dina ieu kaca, urang ge bisa ngalengkepan ku kalimah pembuka, tujuan pengajaran, tur tahapan siswa ngagunakeun ieu website. Ku cara ngaklik henca 2 kali saperti nu aya dina video. Background ge bisa diedit ku cara ngaklik latar belakang bagian, pilih gambar nu dipikahayang. Tuluy pikeun ngabuskeun form absen. Carana, klik kaca absen. Klik sisipkan. Tuluy klik Google Drive. Asupkeun form absen nu geus disiapkeun saacana.
Dina kaca materi aksara Sunda, urang bisa langsung ngabuskeun materi pangajaran ku cara ngaklik kenca 2 kali seperti nu aya dina video. Materi anu baris dipedarke bisa dilengkepan ku gambar atau video pengajaran. Misalnya dina ieu materi aksara Sunda, guru bisa langsung ngabuskeun gambar aksara Sunda ku cara ngaklik sisipkan. Bagian kaca latihan soal, klik latihan soal. Tuluy abuskeun soal ke siswa saperti nu aya dina video. Sangkan website anu geus dijieun teh bisa diakses ku siswa, klik tulisan publikasikan. Checklist bagian nu aya dina video, klik publikasikan. Tah, pikeun meunangkeun link anu bakal dibagikeun ka siswa, klik icon nu aya dina video. Tuluy salin link. Ieu link teh bisa langsung dibagikeun kana WhatsApp grup siswa. Tuluy ke tampilan website siswa teh saperti kieu. Ngaliwatan website Google Site, proses pengajaran khususna daring jadi leuwih keorganisir jeung sistematis. Lian ti eta, ieu website ke bisa diakses ngaliwatan laptop, komputer, atawa HP. Rupi nama sakitu wae anu kapihatur, mugia mangpaat, hapunten kana samudaya kalepatan tur kakirangan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.